Ya, apa tuh keluhan ibu-ibu rumah tangga? Pasti duit belanja beak. Salah, duit balanya mah cukup. Otak meren beak. Kuota mah bisa beli sorangan. Harus naon atuh. Keluhan ibu-ibu teh, isuk-isuk nyesel baju, sore ngangkat baju, penting buka baju. Ye, ari jadi jelema ulah sok baperan, ari kabatur ngomong babaledagan, giliran disindiran, babarawakan dina SW, wani mah totog, teu wani mantog. Udah kamar ya, ayah? Biasa bu, ulinya barudak. Oh, ini mereka kagoda kuranda. Pakai jeung ditahan-tahan. Iya bau ha. 10 jadi 15 jumlahnya bisa lawe 13 suluh 13 kebeas 13 salaki eueuh gawe dengekeun besti ari hirup kudunya anu jadi salaki leutik salaki dicarekan ku indung geus gede salaki dicarekan ku bapak geus kawin salaki dicarekan ku pamajikan tempo maot digebuk ku malagikan Ingikeun oge besti. Kudunya ka pamajikan. Diletik dititahan ku indungna. Geus gede dititahan gawe ku bapana. Geus kawin pengurus anak jeung salakina. Bantuan pamajikan teh. Rek gegero, rek seuhan. Ayo gawe bantuan we pamajikan teh kawin. emang ayah osok mantuan ibu gegero gitu mun teu digawe. Tukang kentang pergi berlayar, punya utang kagak mau bayar. Ke KUA bawa kue bolu, status WA jalan-jalan mulu. Status WA jalan-jalan mulu. Hampura besti, lain teu hayang aing mah dideketan ku sia teh. Sia mah ngadeketan aing teh, tempo aya pangabutuhna hungkul. Paladageun. Aneh mah karek dibere beuntas sakitu ge, meni loba marentah, loba nyepelekeun, jeung loba nyapirakeun. Komo deui lamun loba harta jeung banda, moal teu melak cangkeng tanah hulu. Paladageun. Cangkang cau di pulungan, cangkang lepek di picenan, ari hulu di tiungan, ari berewek di bikenan, ari berewek di bikenan. Prinsip aing mah tarang usik hirup batur, tarang ngaganggu hirup batur, komo deui sirik kana rejeki batur, tapi lamun maneh geus ngaganggu kahirupan urang, ditagenan ku aing nepikeun ka mana-mana ge. Paladageun. Abong-abong di dunia maya, beungeut goreng jadi gaya, teu parawan henteu randa, sabab diedit fotona. Dor. Dengekeun bray. Lamun euker hirup sangsara susah segala teu boga nu diteang teh ulah babaturan tatangga jeung dulur masih mending lamun mantuan ieu mere nginjem henteu mantuan henteu nganyeri heueuh teangan mah duit ieu lobakeun mah duit teh geus loba duit mah engke oge bakal ngadareukeutan baladageun saeutik-saeutik nyieun status alay, saeutik-saeutik nyieun video alay. Dengekeun, ari nu nitah neuleu video jeung status aing saha? Anu salah mah lain video jeung status aing. Tah teh sia nu bermasalah mah. Paladageun, sakirana teu resep babetkeun HP-na. Lamun hayang hebat, teu kudu ngotoran ngaran batur. Cukup we tembongkeun jati diri sorangan nu saayana. Baladageun. Kuna, si itu menikah bolak-balik wae tadi. Nah, si itu bolak-balik wae. Bukan lalaki arah reueuh. Saingan bolak-balik si eta. ITV kabeli ari hutang diangkat.
barang meuli teh meuli ka diakut ku sorangan. Heueuh nyeta ieu anu ngakutana ngan saurang da kan supir hungkul jadi we ku urang di cokotana. Aduh, meuli kulkas oge si eta. Ku aing mah ayeuna hutang lagi tapi engkau ya. Aduh, seneng sih kepanasan ya. Maneh mah ari kana dosa batur dikorekan, ari kana dosa sorangan ditutupan. Paladageun. Zaman ayeuna mah nulungan jelema teh lir ibarat nulungan mobil anu euker mogok. Euker hese neangan bantuan, tempo geus maju ninggalkeun. Bener teu? Paladageun. Prinsip urang mah teu sieun dijauhan ku batur, tegentar dimusuhan ku dulur, moal ingkah moal mundur najan maneh teu sudi ge urang mah teu paduli geus teu hayang dideketan ku jelema nu teu tau diri. Paladageun. Ulah sok ngarasa tersindir ieu ai sakirana aing henteu nyindir mah ieu matakna hirup ulah sok nyingir tempo ku batur kasindir beunang mental merasa tersakiti ari sia kunaon. Tong sok ngagul-ngagul dulur beunghar da dulur soteh kana awakna da kana duitna mah teu dulur. Lamun ngomong ulah luhur teuing bisi dituar ku aing. Tips rumah tangga bahagia buat para istri. 1. Hargai suami. 2. Hormati suami. 3. Hargai suami sebagai kepala rumah tangga. Diam. 4. Hargai dia saat bicara. Neng gelis, sia mah ari salaki sorangan diajak pasea, ari salaki batur diajak heureuy. Dasar ulat bulu. Loba duit mah